Raksa Art Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik nuku akang dipika dedeh. Alhamdulillah, muji syukur ke Allah nu Maha Kawasa, anu Maha Welas tur asih, anu angin ku kekawasaanana, ku welas asihna, akang ayeuna bisa cumarita ka adik-adik sakabeh. Adik-adik, barudak ngora anu ku akang dipika dedeh, di mana wae ayakna, boh nu aya di kota, boh nu araya di padesan. Lamun ayeuna akang, Kang Ibing, cumarita merek pepeling ka adik-adik, sama sakali lain di dadasaran kurasa guminter, atawa akan ngerasa bener aing teu batur, atawa akan ngerasa yen pamadegan akang kabeh bener, teu pisan-pisan adik-adik. Lamun akang cumarita, ieu mah estuning wungkul lantaran rasa dedeh tinu jadi lanceuk ka adik-adina, ti hiji lanceuk anu hayang merek pepeling ka adik-adina. Harapan ti akan adik-adik, naon eusina caritaan-caritaan akang, piceun nu salahna, cokot mun kabeneran aya nu benerna. Muga-muga sing mangpaat keur aranjeun sakabeh. Tah, sakitu ge cukup meureun minang kabubukan namanya. Ayeuna mah akang hayang atau akang arek ngamimitian cumarita ka araranjeun. Adik-adik anu ku akang dipika dedeh, naonnya bahan obrolan teh kek kieu atuh. Akang boga budak, geus boga budak. Jeung lain akang wungkul di sadunya ge loba nu geus boga budak. Ayeuna akang hayang nyaritakeun budak bedegong, budak anu tara nurut, budak anu mantangul, mun ceuk basa Malayu nama anak bandel. Tah adik-adik, lamun aya budak bedegong dititah mani ku kolotna, kulantaran bedegong teh teu nurut, supaya eta budak nurut daekeun mani tasi budak bedegong teh, geuning carana ku kolotna teh sok diolo atawa disingsieunnan. Diolona upamana geura ibak kasep, sok diolo atawa dibibita, geura ibak kasep engke dipangmeserkeun permen, geura ibak engke lamun ibak diajak jalan-jalan ka kebon binatang, geura ibak ke lamun ibak mah mun kerasa ibak diajak jalan-jalan ka taman lalu lintas, dipangmeulikeun baju alus jeung sajabana. Tah eta si budak nurut. Meureun pangna nurut teh lantaran kabita ku pangbibita. Lamun teu bisa ku jalan lemes, teu bisa ku dibibita, supaya nurut teh ku jalan disingsieunnan, ku jalan keras. Geura mandi maneh, teu mandi dicepret. Atawa geura mandi teh budak nu teu daek mandi mah aya jelema hideung, aya kelong teh dibawa ka luhur tangkal cikur. Pokona disingsieunnan, budak nurut lantaran sieun ku panyingsieunnan.
Tapi da dasar budak bedegong. Sakitu geus dibibita, sakitu geus disingsieunan. Ih keukeuh keneh we, sok mumu titah mani teh. Bari jeung ari kolot mani tah mani teh da nyaah. Tapi budak mah bedegong teu ngarti mantangung. Adik-adik anu ku akan pikadeudeuh. Ari kolot mah beda deui. Lamun mani teh lain kabita kupang bibita. Tapi mani teh mani weh. Da nyaho sadar yen mani teh matak bersih. Mani teh alus, mani teh hade keur kasehatan. Jadi meuleun ari kolot mah mani teh lantaran cinta kana kebersihan, lantaran cinta kana kesehatan. Adik-adik anu ku akan pikadeudeuh. Lamun tadi akan ngobrolkeun budak bedegong, ana dipikir-pikir ku akan urang salaku manusia tetela geuning lolobana kawas budak bedegong. Rek teu kitu kumaha? Urang ku Allah Subhanahu wa taala diparentahkeun pikeun ngajalankeun amal ibadah. Diparentahkeun pikeun salat, pikeun mere maweh, pikeun nulung ka papada manusia, tapi bedegong. Jadi tetela meureun urang teh kawas budak ieu bedegong. Bari jeung urang teh nyaho yen anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh hade pikeun kepentingan urang, tapi keukeuh we urang mantanggung bedegong kawas budak. Nepi kakulantaran urang nak bedegong, Allah maha uninga yen manusia teh baredegong anu matak dina sajroning ngajalankeun amal ibadah ka Pangeran teh, dina diparentahkeun maksud akal ngajalankeun amal ibadah teh kulantaran bedegong sok dibibita. Dibibita ku ganjaran, dibibita ku sawarga. Tah ayeuna ceuk akang lamun urang salaku umat Islam ngajalankeun sagala amal ibadah, ngajalankeun segala parentah ti Allah kalawan wungkul sakali deui, kalawan dasarna wungkul ngan kabita ku sawarga, kabita ku ganjaran, atuh urang teh kawas budak meureunnya. Daek soteh ngajalankeun perintah Allah lantaran dasarna kabita ku sawarga. Kuduna mah da urang teh kawas kolot. Kapan kolot ge ari mandi teh lain kupang bibita, tapi ku sadar nyaho yen mandi teh hade ku cinta kana kesehatan. Ceuk akang mah kuduna urang dina ngajalankeun amal ibadah, dina ngajalankeun segala perintah ti Allah, ulah wungkul atau ulah ngan sakadar kabita ku sawarga wungkul, tapi kudu dibarengan ku cinta ka Allah. Dasarna kudu cinta ka Allah. Adik-adik anu ku akan dipikadeudeuh. Ke urang ngobrolkeun soal cinta we heula atunya. Raksaat Sabab ari soal Production. cinta mah kahiji meureunnan keur araranjeun mah gampang kahartina. Da akan percaya ari soal cinta mah henteu kudu diajar sanajan sakola khusus ngeunaan cinta ge bararisa ngalalarti resep akan ngarek ngobrolkeun teh soal cinta. Kieu adik-adik. Nah cenah teu puguh Kang Ibing jojo jigikeun soal cinta. Kieu atuh. Ceuk akang mah cinta teh henteu bisa dianggap enteng. Naon sababna? Lantaran ari cinta teh kacida hebat pangaruhna kana naon anu dilakukeun, naon anu dipigawe ku jelema. Lamun hiji jelema ngalakukeun hiji pagawean kalawan didadasaran ku rasa cinta, ieu pangaruhna bakal kacida hebatna.
Ku akang dicontohkeun kumaha ieu pangaruh-pangaruh cinta teh. Bahwa bagaimana itu cinta berpengaruhnya. Akang urang Bandung basa baheula, lain baheula tuna waktu katukang Persib diadu main bal final di Jakarta. Eta urang Bandung kaasup akang sorangan anu merek supporter ka Persib arinit ka Jakarta lain bobohongan pek tanyakeun ka nu ngaralaman meuning ngaleut ngeungkeuy lain kana mobil sedan wungkul anu kana truk malah aya nu kana motor kajenting kahujanan kajenting kaanginan pergi semuanya memberi supporter naon sababna lantaran cinta ka Persib cinta ka Bandung tuh tingali ari make dasar cinta mah kajen hujan angin kajen teu diburuhan kajen eueuh nu nitah ge init ka Jakarta. Contona sejen kumaha pengaruh cinta contohna sejena kamari urang anyar keneh mieling hari kemerdekaan. Adik-adik kungsi meureun maca dina sajarah kumaha para pejuang urang dina mertahankeun kemerdekaan dina ngusir penjajah nepi ka toh pati jiwa raga korban harta korban anak pamajikan namun lain perlu korban nyawa naon dasarna cinta bangsa cinta negara cinta kemerdekaan tingali kumaha hebatna eta pengaruh cinta atuh ngarah gampang pisan barudak ngora mah hese kudu kitu mah ayeuna mah cinta anu bobogohan mengarah gampang. Adi-adi meureun sok maca tina koran kumaha pengaruh cinta keur barudak ngora kapan cenah aya nu nekat gara-gara cinta ditolak seorang pemuda sampai ngadahar sadel beca karena cintanya ditolak apa eta nekat aya deui cenah beja dua orang muda-mudi kawin lari karena cintanya tidak direstui oleh orang tuanya malah aya nu lain-lain gara-gara cinta ditolak sampai bunuh diir ngaeueut racun tumila gara-gara naon cinta tingali hebatna pengaruh cinta geuning dina carita Romeo and Juliet ge kumaha tah eta pengaruh cinta teu kajen teuing aya halangan teu paduli dicarek kusaha ai cinta mah heuh dilabrak saja semua halangan ge tayu hebatna pengaruh cinta hayang jelas keneh pengaruh cinta kumaha hebatna lain cinta kawe wungkul gara cinta di dunia seni we dina dunia seni kapan ku cinta-cintana kana seni akang misalna tukang gamelan cinta pisan kana gamelan belaan mobil ge dijual ngan ukur keur meuli gamelan cek batur naon-naonan kajeun teuing gua cinta sama seni ini biar gua korban anu resep balajo wayang kapan aya caritana nu cinta ka Gatotkaca ku bakat cinta-cintana ka Gatotkaca dalamun dina lalakon Gatotkaca perangna dielehkeun pandalangna nu dicarekan baeud malah ngabeng bewas balik karena cinta ka Gatotkaca bari jeung teh kai tapi ku cinta-cintana tidak mau Gatotkaca kalah kudu meunang we teu kaci mun aya eleh teh tah eta hebatna pengaruh cinta teh ayeuna lamun urang geus nyaho yen cinta teh pangaruhna kacida hebatna kana pagawean atawa kana naon dilakukeun ku urang cing kumaha lamun amal ibadah ngajalankeun segala perintah Allah teh didadasaran ku cinta ka Allah tadi geus disebutkeun ku akang pangaruhna gede pisan cinta teh kalau segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdasarkan cinta pengaruhnya besar sekali talamun urang amal ibadah ngajalankeun segala perintah Allah didadasaran ku cinta ka Allah ieu pangaruhna dina prak-prakan amal ibadah ge dina hirup sapopoe ge bakal kerasa bakal kuat sarengka saparipola dasarna kudu cinta ka Allah naon wae oge
urang ayeuna adik-adik sakola. Naon sakola teh sebabna lantaran hayang pinter, hayang jadi dokter, halus. Tapi coba lamun urang dasarna saya sekolah, saya menuntut ilmu karena cinta kepada Allah, karena Allah memerintahkan supaya saya menuntut ilmu. Jung taroskeun ka mama ustad, ka mama ajengan. Nah leres yen urang salaku manusia tadi parentahkeun nuntut ilmu. Urang neangan rezeki memang keur anak pamajikan, keur itu keur ieu. Tapi coba dasarna saya mencari rezeki karena cinta kepada Allah, karena Allah memerintahkan untuk saya mencari rezeki, maka pergilah saya. Jadi tetela sagala gerak, segala naon oge dasarna cinta ke Allah. Demi cinta ke Allah. Demi Allah. Tupan ari nyebut demi Allah nama bisa lain sararea ge dina sumpah, seutik-seutik demi Allah. Seetik-seetik demi Allah ngan bisa nyebut nawungkul tapi teu dilenyepan teu dipikiran gitu tah adik-adik. Adik-adik anu ku akang dipikadeudeuh, lamun make dasar cinta ngajalankeun amal ibadah, make dasar cinta ka Allah, pasti pangaruhna bakal leuwih kuat lantaran anak naon. Geura urang banding-banding we ngarah gampang ka hartina. Lamun dumasarkana cinta, ari jelema anu cinta teh anu jelas mah moal hianat kanu dipicintana. Moal lah. Urang sok maca sejarah para pejuang urang geuningan ku penjajah nepi ka diancam, disogok. Tapi kulantaran keukeuh cinta kanu sabangsa kajenting moal talu. Ari geus cinta mah panggeningan ayah penjajah dina lalakon ge gimana lu markasnya, lu mendingan bala dua. Tapi lantaran cinta tidak, gua hejer lu kalau nggak memberitahu. Tidak, mending dibejaan kayak kurang diberi duit. Tidak, moal benang disogok, moal benang disiksa, moal benang ditengah. Dasarna cinta pun perlu kudu korban moal hianat, moal hianat kanu dipicinta mah. Lamun anan bobogohan kapan urang teu tara hianat ka kabogoh mah. Lamun hianat keneh eta mah lain cintanyaan atuh. Ari janji kapanan segala cintaku buat kamu, beres janji dua lengkah tidinya langsung I love you deui ka batur. Peribasana teh mah love is blue, kabogoh hilap terus ngablu. Raksaat Production. Ainu cinta bener-bener mah ai dasarna cinta mah moal hianat kanu dipicintana. Kumaha ari urang ayeuna cing tingali. Urang salaku umat Islam ngaku teu aya pangeran angin Allah. Lamun urang dasarna cinta mah moal hianat. Tapi urang geus menghianati omongan urang sorangan. Kulantaran dasarna lain make cinta teh. Geus mengkhianati omongan orang sorangan ari ngaku teu aya pangeran angin Allah. Dina unggal salat disebut iya kana budu wa iya kana stain. Mung ka anjeun ya Allah kuring nyuhunkeun, ka anjeun kuring sumembah. Tapi ari praktekna urang nu hianat ari ngaku teu aya deui anu disembah teu angin Allah. Nyuhunkeun ge angin ka Allah, tapi ari praktekna nyuhunkeun teh bet ka kuburan. Nyuhunkeun beunghar ka kuburan. Tatapa ari ku Allah mah dipiwarang salat ge mumul, tapi lamun ka kuburan mah dipiwarang tatapa 40 poe 40 peuting ge ngagoler. Rek neangan buntut, rek neangan naon teuing. Lamun ditegor, daudi mah lain mah ka kuburan, ieu mah ngan syariat tunggul, ngan jalan wungkul, ngabulkeun mah Allah we. Padahal Allah mah teu kitu. Teu kedah make perantara barang pentak mah. Nyuhunkeun langsung pek taroskeun ka mama ajengan. Nyuhunkeun langsung. Nah make jeung kudu aya perantara. Make jeung ka kuburan. Kajeun dicocoreungit, kajeun kumaha daek. Tapi ari ka Allah mah dipiwarang menghadap pira 10 menit salat mumul. Urang geus hianat. Dasarna lain ku cinta. Lamun ayeuna cinta ka Allah,
Urang moal hianat kitu tah. Kan ieu mah lain ibu minter, lain asa jadi jelema bener. Nya ieu mah ngelingan adik-adik, bari jeung ngelingan sorangan. Adik-adik, urang teruskeun. Lamun make dasar cinta, salah sahiji sifatna wani berkorban. Contona, urang keur ngeunah main catur, urang keur ngeunah gapleh, urang keur ngeunah ngobrol, terus narima telepon ti kabogoh, "Hello sayang, ditunggu ya sekarang ke rumah, tolong nih anterin, papi mau ke pasar, tidak ada kendaraan, bannya bitu, setirna melenting, tolong ya, atau tolong anterin ik mau ke tempat ulang tahun, gaya kendaraannya, ban teu pugu-pugu, ban motor saya jadi segitiga." Tah urang teh kulantaran kabogoh anu miwarang, kajeun keuresep catur, kajeun keuresep gaplek, buru-buru ditinggalkeun, buru-buru init lantaran cinta ka kabogoh jeung wani korban. Wani korbanna kapan urang teh karesep urang waktu dikorbankeun, karesep kana gapleh dikorbankeun, karesep kana ulin dikorbankeun, da puguh itu anu dipicinta tos nyauran tos marentahkeun. Soal korban kieu kapan namun kabogoh hayang ngajak show, lalajo show band ting naon, heug teu boga karcis, pan urang teh wani korban. Usaha ka itu ka dieu neangan karcis gratis. Eueuh karcis gratis calana hiji-hijina dijual. Calana Jaggerna teh dijual. Erloji digadekeun. Melaan naon? Melaan kabogoh dasarna cinta. Tah lamun kitu wani berkorban, lamun urang dasarna cinta ka Allah, wani urang korban. Keur ngeunah-ngeunah ulin, keur ngeunah-ngeunah gapleh, keur ngeunah-ngeunah hees, disaur pikeun menghadap ke Allah, pikeun salat, tinggalkeun kabeh korban salat. Ayeuna harta urang loba, duit meunang capek lebar, tapi Allah merentahkeun zakat. Allah merentahkeun bere fakir miskin. Korban pikeun hebat, pasihkeun lantaran cinta ke Allah. Wani korban. Kapan geuningan cenah dina pejuang urang ge baheula wani korban nepi ka maot. Ngabelaan teh demi cinta ka nagara. Jeung ari demi cinta mah dasarna cinta mah salawasna nurut. Geurawe urang boga kumis segede galengan hui alus. Tapi kabogoh teresepeun cek kabogoh teh cing kurud tak kumis teh. Kulantaran cinta ka kabogoh sanajan urang korban perasaan, bari jeung korban duit meuli obat kumis, bari jeung kudu meuli peso cukur, daek teu daek dikurud. Lantaranna dasarna naon? Cinta. Gampang pan? Piraku ari cinta digarulung-gulung. Terus anu katilu lamun make dasar cinta sok dibarengan ku sieun. Sieun teh lain sieun naon? Sieun ditinggalkeun, sieun dijauhan, sieun diamek kudu dipicinta. Geura lamun apel malam minggu kapaksa dan datang dagdegdog hujan angin kana beca. Tukang beca gering urang nu ngaboseh. Lantaranna naon? Cinta sieun. Sieun kabogoh amek, sieun dijauhan. Pan urang teh sangsara lin dijauhan ku kabogoh mah. Hayang ngadeuketan ge bobogohanna mah ti luar janela mah pan riweuh. Tuh pan urang teh sieun, jadi lamun urang dasarna cinta ka Allah, dasarna lantaran sieun, lain sieun disiksa. Dan nyiksa mah kelakuan urang sorangan, tapi sieun ditebihan ku Allah. Sieun Allah henteu nyaketan ka urang, arek kumaha jadi jelema lamun teu dideuketan. Lamun teu dicaketan, lamun tebih jeung Allah Subhanahu wa taala. Saterusna lamun dasarna cinta, hayang deket wae pan urang teh kanu dipicinta. Kakabogoh ge geuningan sakitu geus dibere apel malam minguna Jawa deui. Sigana teh teu papanggih ge meuni padahal dipikir-pikir pan mulek ungah poe papanggih jeung kabogoh mah, tapi keukeuh hayang papanggih. Lamun dasarna cinta ka Allah Subhanahu wa taala, salawasna hayang deukeut ka Allah. Salat ge teu kudu digugubrag we ku mitoha. Salat teu kudu kitu, tapi malah mah hayang salawasna deukeut. Salat tahajud hudang peuting. Lantaran urang cinta ka Allah Subhanahu wa taala, salawasna hayang deukeut.
Lamun urang misalnya kerja tuh cinta ka hiji awewe atau awewe ka hiji lalaki, kapan saomong-omong nage geningan tara tinggalin ngaran anu dipicinta teh disebut wae keun ka ngalinur pamana Kang Ibing yeuh aduh Edwis penis da ku cinta teh atuh si Edwis penisna kitu meureun alan delon lain ka Kang Ibing. Lamun urang cinta ka Allah salawasna jenengan Allah dipicangcam ku urang anu cek mama ajengan teh mah cing atuh cenah sing eling salawasna ka Allah teh, salawasna zikir, salawasna eling ka Allah lantaran dasarna urang cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Nya adik-adik cinta teh ulah gagabah siga saeutik, tapi lamun dipikir mah loba. Akan ngebahas teh cinta ka Allah. Lantaran anak naon cinta ka Allah mah cinta anu pang agung-agungna, cinta anu pang tinggi-tinggina, sumber ti sagala cinta. Cinta ka nagara, cinta ka indung bapa, cinta kana pagawean, cinta ka kabogoh, cinta itu, cinta ieu, sumberna dasarna cinta ka Allah. Pek lalenyepan, pek pikiran. Lamun make dasar cinta, naon deui akibatna atau pangaruh nu hebatna? Teu hayang dipuji batur, nu penting asal senangeun atau asal ridoeun anu dipika cinta. Geura lamun urang dititah ku kabogoh. Kayanana tuh adik-adik anu ku akang dipika dedeuh, yuk urang teruskeun deui obrolan teh. Bieu pika mah nanya pokok deui kanan. Oh nya akang tadi nyaritakeun yen lamun urang amal ibadah kalawan didasaran ku cinta ka Allah, salah sahiji pangaruhna teh nyaeta teu hayang dipuji batur, teu hayang katangar batur, anu penting Allah uningaeun yen urang teh ngajalankeun segala parentah anjeunna. Geura contona ngarah gampang, geura urang mah kudu dikieu wae lah. Upamana urang dititah meuli karcis ku kabogoh, urang teh nurut lain karcis bioskop upamana. Da cinta teh atuh ka kabogoh. Pan urang teh tara hayang kapuji batur, teu kudu ditemong-temong dibeja-beja ka batur. Pamana urang teh tos meuli karcis keur kabogoh, ayuh tatangga dibejaan. Punten den, ya abdi heup ya urang mah karcis ku kabogoh. Aduh, teh demi cinta peser we ku abdi teh. Beak tidinya unggal nu ngaliwat dibejaan. Ieu masyarakat karcis aduh kanggo kabogoh. Mun teu kitu hayang katangar pisan. Piraku aya jelema saer teh mah dikumpulkeun. Para sadare puntenna itu dikumpulkeun teh ku margi peryogi ka uninga yen abdi dipiwarang masyarakat karcis ku kabogoh. Henteu kitu pan. Disumput-sumput, teu dibeja-beja ka batur, teu hayang kapuji ku batur, teu hayang katangar ku batur, malah kajeun teuing ku batur mah dicarekan, kajeun teuing diseung-seurikeun. Teu hayang dipuji ku batur, anu penting asal anu dipicinta ku urang senangeun. Asal anu dipicinta ku urang atoheun, bungaheun. Sangkan cintana ka urang leuwih. Eta apa nu penting nama? Kapan karcis bioskopna ge ditunana loket bisi leungit, ditunana saku. Cacakan lamun teu sabal mameureun diheungheum, isi katempo ku batur, mangmulikeun karcis keur kabogoh nu dipika cinta. Tah jadi teu hayang dipuji batur, teu hayang katangar ku batur dina ngalakukeun sagala pagawean demi anu dipicinta. Kitu deui dina amal ibadah lamun dasarna cinta ka Allah. Urang teu hayang kapuji ku batur, teu hayang katangar ku batur. Upamana wae dina ngajalankeun salat teu hayang dipuji ku batur, uluh nyantri euy. Teu hayang kapuji ku kabogoh. Wah, gua cinta sama lu, aduh nyantri. Teu ditemongkeun ka batur, teu hayang katangar. Malah lamun perlu mah keun mae batur teu nyahuun ge di kamar anu sepi, di tempat sepi. Urang nyorangan teu kudu katingali, teu kudu katangar ku batur, salat ngadep ka Allah. Cek bahasa Inggrisnya mah tidak ingin pupujian. Contoh nu sejenna
anu teu hayang katangar atawa teu hayang kapuji. Lamun urang arek mere rezeki arek nyumang, urang uninga yen urang mere ka jelema nulung kanu butuh nalang kanu susah teh parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Urang cinta ka Allah, demi Allah nu dipicinta ku urang. Teu kudu katangar ku batur, teu hayang kapuji ku batur yen urang jelema berehan, yen urang nyumang, yen urang barang bere. Lamun urang nyumang teu kudu amok pedah wah urang mah nyumang tapi ngaran urang teu dicatet tidak diumumkan. Teu kudu. Ari nyumang teh dasarna lantaran cinta ke Allah atau hayang kapuji ku batur. Nih gua sudah beri sumbangan. Oma mun jeung diimplik-implik mah sebut-sebutnya ngaran saya ngarah beken. Har, nyumbang 100 juta, nyumbang 100 miliar ke teu aya mangpaatna. Kapan geuning urang mah osok ari nyumbang teh kudu diumumkeun. Lamun teu kaumumkeun muraleng wah gua beri badag duitnya tapi teu disebut-sebut teu diumumkeun. His. Jadi teteh lah nyumbang teh hayang kanyahuan ku batur, hayang diumumkeun, hayang katangar. Jadi lain karena dasarna cinta ka Allah tapi hayangna kapuji. Untung di urang mah eueuh ieu mah lolobana di Afrika. Saterusna lamun didadasaran ku cinta bakal nimbulkeun ikhlas. Moal aku kulutus. Contoh bosan nyontokeun soal bobogohan. Contohna upamana di kampung aya Bapak RT yang dicintai oleh masyarakatnya. Anu masyarakat teh cinta pisan mun Bapak RT eta pindah teh nepi ka urang teh ceurik. Anu sok nulung Bapak RT teh bager we dicintai oleh masyarakat. Tah lamun Bapak RT anu dicintai ku masyarakat teh anu karasa tulungna ka masyarakat. Hiji mangsa nitah upamana ayo masyarakat kerja bakti urang teh nurut. Henteu karana dipaksa, henteu karana sieun, henteu karana urang kukulutus tapi estuning nurut kerja bakti teh. Lamun ayeuna aya jelema anu bager ka urang, nyaaheun ka urang. Hiji mangsa jelema teh mobilna mogok, urang dipenta bantuan ngadorong, ikhlas pisan meureun ngadorong teh moal kukulutus. Da urangna nyaah, da urangna cinta. Pek pon kan teu cinta mah, titah ngadorong oge. Ai ngarepna alen ngarepkeun anu dipinjitna nyaahkeun ka urang tapi ngarepna ngarepan buruhan, dina geus ngadorongna teh. Nya nyuruh mobil setengah pae, man diberi 80 juta. Teuh, pan urang teh kukulutus. Tapi moal kukulutus, ikhlas. Lamun urangna dasarna cinta. Adik-adik anu ku akang dipikadeudeuh. Saterusna lamun didadasaran ku rasa cinta bakal katingali jelema anu cinta ka Allah dina prak-prakanana sapopoe, dina ngadepna ka Allah, dina mayungna ka Allah. Geura tingali balik deui budak ngora mah cinta teh kudu kana cinta anu kieu we ngarah gampang nyontokeun teh. Lamun urang mencintai seorang wanita, yeuh lalaki, adik-adik, terus urang apel kapan dangdanan urang teh kudu barasih teu boga baju alus ge belaan nginjem ka babaturan, diistrika calana ge munan istrika, sapatu ge disemir, buuk oge nyisiran anu rapih make sisingitan. Lantaran naon rek apel teh rek menemui orang yang dicintai. Arek ngadep, arek menghadap kepada yang kita cintai. Upamana aya deui urang boga pimpinan direktur kantor anu dipika cinta ku urang yang dicintai oleh seluruh karyawannya. Satu waktu kita dipanggil menghadap. Apan urang teh dangdan meureun baleg, komo mondek aya pamenta mah. Celana diistrika, baju diistrika, sepatu diistrika, sirah diistrika, make sesengitan. Tah ieu jadi lamun urang dasarna cinta mah kapan sakitu sopan, sakitu merhatikeunana dina rek ngadep oge.
Atuh lamun urang dasarna cinta ka Allah, ayeuna arek mayun ka Allah, arek salat, meureun dina dangdanan oge. Entong waka kana prak-prakanana dina dangdanan dina anu dipakena ku urang oge, diperhatikeun pisan lain. Sarung meureun kudu bersih, awak bersih, baju anu bersih, lamun perlu mah baju jagona teh dipake, make sisengitan, mayun ka Allah. Tapi kumaha kalau loba anak sok poho ari kakak bogoh datang baju alus, ari dipanggil ku direktur atau ku pimpinan baju alus rapih teu kudu alus oge. Nah ari ngadep ka Allah anu leuwih kawasa ti pimpinan, anu leuwih mika cinta ka urang tibatan pimpinan, tibatan ka bogoh, anu leuwih deudeuh ka urang, leuwih nyaah sangeunahna make sarung cap lidig nungus bau 7 rupa teh. Kaos cek bahasa Belanda na indekil. Penisiran teu naon beus kopea. Dar salat. Be teu isin. Teu puguhnya. Lebih mencintai jelema tibatan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ari mayun ka kabogoh nu dipika cinta muni dangdanan ge digagah-gagah. Muni bararesih ibak heula make minyak singit cap lutung. Tapi ari mayun ka Allah boro-boro minyak singit, boro-boro rarapi, kecebas dar be teu isin. Cing lenyepan adik-adik, cing lenyepan, cing pikiran. Bener teu omongan Kang Ibing. Mudah-mudahan adik-adik mah ulah kitu. Mudah-mudahan adik-adik mah ulah kitu. Akang mah ngobrolkeun cinta ka Allah teh supaya adik-adik bener sagala lengkah, sagala tinak, sagala ucap lampah dasarna teh naon nu dipigawe ku urang ge kudu cinta ka Allah. Sing pageuh, sing teguh, tekad ku cinta ka Allah mah. Nya cenah da hese tukang lah, da abdi mah lain ajengan. Da abdi mah lain ahli agama, lain kitu. Coba gerak pikiran piraku urang teh ari kana gele, kana ganya, kana obat bius, geus cinta tak kana obat-obat atah adol eta teh belaan susulumputan, geus diancam ku hukum, geus dicarek ku kolot. Keukeuh maksa ngagele, ngaganya, obat bius, narkotika, dipaksa belaan susulumputan. Sudah demikian kita cintanya kepada obat bius, kepada narkotika itu segala lagi dikorbankan. Geuning bisa. Bisaan sakitu geus diancam imah ku hukuman. Dilanggar we da geus cinta kana narkotik, geus cinta kana obat bius. Tapi nah ari ka Allah. Boro-boro wani ngorbankeun sagala-gala. Urang keur apel kuduna apel teh jam 7 datang 6:30 kabeneran salat maghrib. Da teu inget di sahuran ge. Bah ya. Tenang we keuning ka hiji keuning isya. Kitu muni rilek. Alih hiji keuning isya. Kumaha lamun sancan isya urang sak seter, urang maot. Bade kumaha? Cobi. Tah. Lamun sakali deui adi-adinya, lamun migawe hiji hal anu dilakukan dasarna cinta sagala-gala ge ibarat ngajalankeun naon nu diparentah ku nu dipicinta jeung nebihan anu dilarangna sakitu-kituna pan dasarna teh eta. Tapi aya urang mah lain, cintana lain cinta ka Allah, cinta ka nafsu sorangan nu digugu teh nafsu sorangan. Mangga geragali emutan. Ieu mah ka adik-adiknya sanes ka bapak-bapak ka ibu-ibu. Teu wantun abdi. Da abdi ge ngora keneh sareng abdi ge koboy. Sami we abdi ge masih keneh pepelinganeun. Abdi tos mepeling ka adik-adik, tangke abdi pepelinganeun. Silih pepelingan we. Atuh da lamun dasarna ku cinta mah adik-adik sagala teh estuning pinuh ku kawani, pinuh ku wani korban. Teu sieun dicarekan batur, teu hayang dipuji batur, teu hayang katangar batur, estuning nyaan we. Ayeuna aya nu nanyakeun, Cekang Ibing tadi
lamun urang ngalakukeun atau ngalaksanakeun amal ibadah ka Allah teh cenah ulangan wungkul kabita ku sawarga wungkul atawa dasarna ngan lantaran sieun ku neraka wungkul tapi kudu ku cinta kieu eta teh sieun mah kudu lantaran anak demi cinta teh seperti kieu contohna adik-adik lamun akang atau aya hiji karyawan digawe di hiji kantor aya dua rupa karyawan teh meureun anu digawe na lantaran boga harapan ngan ngarep-ngarep gaji ngarep-ngarep kenaikan pangkat anu kadua kulantaran cinta kana pagawean jeung cinta kadununganana bakal beda. Naik pangkat atau gaji mah teu diarep-arep ge pasti datang asa urangna bener mah pasti eta mah yakin tanggal hiji mah sanajan teu Gusti mugi-mugi kaping hiji bakal aya kaping hiji moal teu kudu eta mah geus pasti yakin yen tanggal hiji teh gajian aya eta mah janji perusahaan yang jadi direktur tanggal hiji teh nu digarawe gajian teu diarep-arep ge datang atuh ayeuna soal misalnya hukuman atau naon ngaranna teh artinya sanksi lamun urang kedul digawe lamun urang males lamun urang ngalawan wae ka direktur eta mah geus pasti teu kudu arep-arep ge dipecat mah pasti teu kedah disugunkeun oge Pak abdi pangmecatkeun ya abdi ngalawan wae ka bapak atawa teu daek wae digawe teh kedul eta mah pasti tong sieun tah ayeuna Allah Subhanahu wa taala soal ganjaran sawarga soal neraka eta mah geus pasti makanya ieu janji sanes janji manusia teh pikiraneun ieu mah janji ti Allah anu moal mencog saeutik oge yakin sawarga mah pasti aya pasti dibikeun eta mah tong di pikiran diudag-udag urang hanya sawarga tidak eta mah pasti tapi nu penting cinta ka Allah. Sebab lamun teu dasarna cinta mah ukur ngarep-ngarep wae pan aya pagawe ge geuningan tapi untungna teh lain di urang nya ngadeng ngabejana koran di Amerika kulantaran du diarep-arepna tanggal hiji jadi ari bangsa pertengahan bulan mah digawe teh kedul datang ke kantor ngisian TTS catur ngobrol datang jam 8 7 neken absensi balik kaduan lah tuang sup deui ka jam 11 ieu bade ngajemput pun anak ieu kulantaran geus alasan deui ieu pun adi babar ipek adina lalaki bingung tah digaweana teh lantaran da urang mah penting mah deukeut ka tanggal hiji ka arah getol urang ge lamun anu cinta mah digaweana cinta kadunungan cinta ka direktur cinta kana pagawean moal kitu digawe mah digawe weh keun udah tanggal hiji mah pasti datang keun udah kenaikan pangkat mah urangna bener mah urangna getol mah pasti datang keun we da ari buruhan mah ari pemi mah lamun teh mah urang digawe bener-bener pasti datang jadi lain ngan ngarep-ngarep aya deukeut ka tanggal hiji kitu pan urangnya sarua kulantaran arep-arepna sawarga sholat mangkeng sekolot dan udah ngorak kena sing subuh heula ulin tang kewe geus kira-kira umur 50-an ya geus kudu nang mimitian je bisa deukeut ye kana sakseter ka maot apan loba nyalain di dieu tapi nya di Afrika aja urang ngomong apan kitu nih kewe lah ai sholat mah atawa ibadah mah mimiting sekolot anu mah can 40 can cukup ay samarukna urang wani ngayakinkeun yen urang umur bakal nepi ka kolot bahwa ayeuna karek ngomong isukan pletuk we katingang cerme opat truk pan urang teh sami wae tah jadi hayang seueur jeung inget katingang cerme kanan jeung hayang udud tapi teu kacinya alah ieu mah da lain balik sih kan ieu mah koboy jadi ngobrol ke adik-adik santai we nya adik-adiknya relax we
kita tadi Kang Ibing ngadongengkeun cinta ke Allah keanan kudu diteangan atuh sababna. Lamun urang cinta meureun kudu aya sababna, kudu aya alasanana. Seperti pamana hiji lalaki cinta ka awewe kudu aya dasarna. Nah awewe teh lantaran geus, nah bager, nah nyaaheun, da moal nya teu puguh jauh cinta we. Moal. Nya urang ngabogoh ka si eta euy. Naon sebabna? Ati nyawa tuh euy. Teuing atuh. Aya dasarna, pasti. Ayeuna lamun urang cinta ka Allah, meureun kudu aya dasarna. Aya dasarna adik-adik. Urang sebut sabaraha hiji we nu jelasna nya. Allah teh Maha welas asih, bager. Bageurna teh bager pisan. Pangampura. Ngahampura wae. Maha pangampura, maha pemaaf. Cing ayeuna urang kieu. Lamun aya hiji jelema, urang bager ka hiji jelema. Eta jelema teh menta duit keur balanya ku urang dibere. Nginyeum duit keur budakna nu geuring dibere. Menta biaya sakola cenah abdi teh sing hawatos we pun anak dibere. Teu boga baju dibere. Yeu dibere. Tah hiji mangsa urang ka jelema teh nitah minta tulung pamana. Cing eta pangnyanakeun eta punten. Meung teh jelema teh. Pan urang teh keheul meureun. Tah ayeuna ka Allah. Urang nyuhunkeun itu Allah mah dipasihan, nyuhunkeun ieu dipasihan, nyuhunkeun itu dipasihan, malah teu nyuhunkeun oge dipasihan. Geuning urang tara ngadoa Gusti abdi nyuhunkeun napas, ih dipasihan wae napas. Bager pisan, Maha welas asih bager bade manakan kumaha deui nu bager ieu hati kitu. Jami masa kumaha bageurna sok aya keheulna. Allah mah henteu, dihampura wae, dipasihan wae. Piraku teu rek cinta urang. Piraku urang teu rek micinta. Milarian nu bager kumaha deui. Allah anu bager, Allah anu ka urang masihan. Urang teh kudu micinta. Kitu tah adik-adik. Ayeuna Allah pan bijaksana, kirang kumaha bijaksanana. Ngan urangna we nu teu ngarti. Aya nyuhunkeun Gusti mugi-mugi habis sing beunghar, kabeneran teu dikabul. Yah, ning teu dikabul we urang ngadoa mah kurang kumaha. Das. Aneh. Allah mah bijaksana tongsok nyanyahoanan. Teu dikabul teh buating aya naon. Pan aya babaturan Kang Ibing ge baheula bogoh pisan ka hiji awewe ngadoa berang penting Gusti sing jadi pamajikan abdi eta. Tapi ku Allah henteu dijantenkeun kala kakawin ka batur ku kulutus pan teu adil Allah mah aduh. Urang cinta ampun pika kala ka jadi jeung batur. Harita 10 tahun deui papanggih tah maena geus kawin, kabogohna geus boga anak, geus boga anak papanggih deui tah jeung urut kabogohna teh. Geus kolot, geus peot, geus renyod. Ditinggal teh, duh ayeuna jadi teu bogoh euy. Geus meunang nu alus ayeuna, duh Gusti nuhun. Laras abdi teh mun dijantenkeun sareng eta mah abdi pakepuk panginten. Tuh. Eta sakitu bijaksanana bade milarian nu bijaksana kumaha deui. Ci. Moal aya nu langkung bijaksana ti Allah. Tuh alasan-alasanana urang kudu cinta teh. Bager, Maha Pangampura, bijaksana. Bade milarian nu kumaha deui. Moal aya anu bager anu bijaksana. Moal aya nu welas asih ngalangkungan ti Allah. Pek pikiran adik-adik, pikiran. Adil pisan. Cobi milari anu adil sapertos Allah. Moal aya. Moal tah cing urang ayeuna rek neangan kumaha deui arek neangan naon deui lamun lain ka Allah. Cinta urang teh kudu cinta ka Allah. Sagala pagawean dilakukeun ku urang naon wae oge bener-bener kudu demi anu dipicinta, demi Allah. Demi Allah teh ulah ngan ukur dipake kacapangan wungkul bari jeung teu lenyepan hartina. Ulah saeutik demi Allah, saeutik-eutik sumpah demi Allah, tapi bari jeung teu dilenyepan naon hartina ari demi Allah teh. Ulah gagabah kitu wae adik-adik, berat tanggung jawabna. Berat tanggung jawabna. Sabab tanggung jawabna lain ka mama ustad, lain ka mama ajengan, lain ka para ulama, tapi ini berat tanggung jawabna ka Allah Subhanahu wa taala.
kitu tak cek akang mah asana eukeur contoh nu pamungkas mah dasarna urang cinta ka Allah teh salianti Allah mah maha bijaksana, Allah mah maha adil, Allah mah maha kawasa. Nya eta tah da Allah teh maha kawasa. Anu kakawasaana teh teu aya deui anu nandingan. Maha pinter. Sakumaha pinterna jelema ge teu aya hartina, geura we profesor, ahli atom geus bisa ka bulan, geus bisa ka mana, geus bisa ka mana, tapi cantang tuh bisa nyeun reungit saperti dadamelan Allah. Pek eta reungit geura saksian ku urang tanyakeun ka ahlina sagede met kitu tapi make aya jantungna aya paru-paruna aya urat-uratna cing profesor punten Pak Profesor pangdamelkeun reungit boro-boro ngadamel 2 juta ngadeluk nyeun reungit hiji teu angeus cing bade kumaha deui urang rek mika cinta ka saha deui eta nu maha kawasa nu bakal ngabulkeun ka urang anu maha welas tur asih bageur ka urang jadi sagala-gala gerak sagala-gala naon lakukeun teh kudu dasarna demi Allah kudu kalawan nyebut jenengan Allah anu matak dina ajaran Islam sagala naon wae pagawean dilakukeun anu hade tangtuna ge pagawean dipiri ku Allah kudu dimimitian ku bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebat jenengan Allah nu maha welas tur asih hiji penyerahan ti urang ka Allah urang mah teu daya teu upaya teh nyaan angin kumaha Allah kitu tah adik-adik cek akang mah kapan urang ge bisa mudanya nyebut bismillahirrahmanirrahim mah bisa kapan urang ngucapkeun demi Allah mah cing ingat sagala amal ibadah sagala salat urang malah lain sagala salat urang amal ibadah sagala naon wae angin demi Allah kapan dina salat adik-adik wasok keningan maca piraku nepi ka teu terang mah geura pek taroskeun ta ka mama ajengan ka mama ustad doa-doa salat doa-doana kabeh hartikeun sagala-gala ge si horeng ukur demi Allah anu hiji anu maha agung anu maha esa tak itulah obrolan akang inti nama hayu urang cinta ka Allah hayu sagala pagawean sagala naon wae lakukeun teh di dasaran ku cinta ka Allah ulah hayang kapuji batur ulah hayang katangar ku batur barang bere ge ulah kanyahoan ku batur nu penting Allah terangeun tah akang mah da rumasa adik-adik lain ahli kana tableg da puguh lain akang adik-adik ge nyaho bodor koboy jadi bisi wae aya kasalahan akang anu teu keuna mugi dihampura mepelingan seteh lantaran ku deudeuh jeung nyaah kanu jadi adina ka bapak-bapak, ibu-ibu, mama ustad, mama ajengan hapunten abdi parantos kumawan pun mepelingan pun adi sadayana akhirna ti akang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.